Kaulanun Rama Guru nampi kana pang bagia salira kalayan nyuwun katampi semah sinungkem kaunyuk panjenengan sembah putra dalem aya dina dampal sampean Rama Guru puja stutihi nampi dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun dehing mastaka kasih nampire bunuhun laksa ketika kabingahan Rama Guru atuh kalina ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna mugia salira luntur kalbu jembar ampura na ditedak ku kaula Rama Guru dina kurang pada saling lubarkeun hampura kasih sabab jimat nu paling ampuh-ampuhna di jagat wayang-wayangan lintang ti saling hampura antara urang jeung urang mungguh manusia nu kumelit di alam dunya telepas tina salah jeung bener di mana tungku di mana tangga sok rajin lepat estu ning samenit ganti sajam robah janji sore rajin taraka pake isuk eta ciri ning manusia tantuna dina rupaha kasalahan nu kalakonan nu kadang-kadang teu dihaja payus tur pantes urang kudu bisa bukakeun gapura lawang hampura bujeng hingga urang nu disebut makhluk dalah nu kagungan makhluk nyatana anjeuna maha hampura kasih saperti hana jelema jahat bolongkotan ku dosa 10 menit manehna rek perlaya tapi lamun manehna geus nobatana suha bari jeung tobros tina hate yakin jannah anu bakal jadi pitempatna imbalan tak lamun urang salaku makhluk heug aya jelema nu menta hampura ka urang bari teu dihampura ku urang eta teh geus ngaleuwihan pangeran sombong timbalan kaulanu urang pada-pada najan bari jeung ama ge sarua bisi aya langkung saur bahe carekna da ngarumasakeun kakeunaan ku sifat makhluk nyentuh kana kolbu ngagebrak kana manah ngoet kana hate hampura ama oge kasih aduh ama sami kaulanu dihampura dihapunten lahir batin tak genah aya kitu Bang Blas dina mangsa mulang ka alam kalanggengan teh meureun keteh molongpong jalan ka gedong beras ka alam nirwana alam teu kaselang-selang teh moal aya gantar kakaitan nu awon kulantaran patalian ku dosa timbalan atuh salajengna aya pikeresaeun naon purwa ngegingsi linggih ka dieu Rama Guru memang aya perlu kasih timbalan tansah diajeng-ajeng kieu saperkara ama ngahareuti kabingahan hidup geus nyaosan kana pangangkir ama timbalan dina waktu anu dipandang cukup mangsa nu utama wanci nu mustari urang bisa riung mumpulung saperti kieu teh keur paduduaan da barudak aya anu baralik ka lembur sewang-sewang kulantaran anu naraek kelas jeung nu wisuda jeung libur kulantaran hari milangkala hari kemerdekaan tapi geni hidup mah ngotok ngowo dia patempatan ngahaja dipertahankeun kudu jadi kolot nyaeta ku ama sakan ama teh aya batur pikeun cumarita pikeun batur pikeun ngobrol timbalan kaulan
urang mukakeun sajarah anu tangtu nyuk jeruk kana galur mapai kana riwayat anu tangtu yen lamun muda kana silsilah nasab anu tangtu hidup dititipkeun ka ama nyaeta ti orok beureuh di zaman bureui nepi ka ayeuna mangsana gede geus dewasa eukeut nyaeta ku tuang rama nyaeta tuang rama teh Prabu Basudewa timbalan raja ti nagara Manduraharja anu memang ayeuna nyangsara balangsa tuang rama numutkeun beja anu tangtu yen tuang rama teh keur aya di pangberokan disiksa diperwasa teu daya teu upaya kulantaran kabiadaban hiji jelema anu ngaranna teh si Kang Sadewa Sadewa hayang diaku anak ku tuang rama da kulantaran eta si Kang Sadewa teh nyaeta bapakna baheula ngaranna teh Gorawangsa di nagara Bombawirayang anu mikahayang pisan katuang ibu Dewi Maerah garwana Basudewa dina mangsa Basudewa keur bubujeng dina mangsa Basudewa keur neangan inceran nyaeta neangan kijang di leuweung nya si Gorawangsa teh abongkena demit manehna salin jenis mindar rupa keun rama Basudewa didinya dugi ka jeung Maerah ngalambang sari sapatemon nepi ka boga budakna timbalan si Gorawangsa da beunang mangsa harita dipetik pati di ala nyawa diroro ku eta si Kang Sadewa ngan beuki dieu abongkena demit tungtungna tinu asih timu dengki tinu ngewa tinu nyaah timu ngewa nyaeta ka nu jadi kolotna nyaeta kolot kawalona Basudewa nepi ka tahta kerajaan nagara Manduraharja timbalan Basudewa anu kiwari aya di pangberokan nagara Manduraharja anu kiwari teh memang keur aya dina kamalaratan hirup rahayatna bale Bandung baun suung gedong tunat daya cahaya mangkang taya dangiang pancaniti tiis jempling istuning eueuh figur pamimpin di eta nagara kulantaran dirajaan ku hiji raja demit anu ieu raja demit teh salilana ngawasakeun kakawasaanana anu diparaban ukur konco paraban ukur kulawargana tanpa malire kana penderitaan rahayat kabeh anu temahna loba rahayat anu kadungsang-dungsang dina kamalaratan hirup timbalan rahayat jadi korban katamah-tamah nabuh nu ngampar-ngampar nu sebeuh-sebeuh nu lapar-lapar sakarep ingsun dina ngajalankeun rel ka pamerintahanana eta si Kang Sadewa sedangkan lamun hiji pamimpin geus ngajalankeun rel ka pamerintahanana mangka engke jaga kiamat ya akhir balik sabab naon sabab sing inget di Soledad tukang cendol rugi ukur pribadina ngan ukur rugi keler jeung gelas anu pupus tapi lamun di Soledad laku lampah pemimpin mata kramat kamale mamaan kalau teu mais teu meulem rahayat anu bakal jadi korban kantenan atuh ya timbalan nu matak ceuk urang barat mah kategori kejahatan teh aya dua hiji blue color crime kadua white color crime
color krem teh kejahatan-kejahatan anu dilakonan ku jelema-jelema kelas teri kelas rendah anu berkerah dekil naon pakarangna obeng palu linggis nu dipaok domba nu dipaok motor eta kejahatan blue color krem paling tarik meureun maok sayur timbangan tapi anu bakal leuwih parah ngaingeunkeun kejahatan white color krem kejahatan anu berkerah putih anu berdasi anu turun turta unggah tina mercy make dasi ameh aksi dina dada naon pakarangna kertas jeung pulpen tapi eta kertas jeung pulpen dina mangsa pulpen digitekeun kana kertas dadak sakala sakedet netra duit negara duit rakyat bakal pindah kana rekening pribadi eta cilakanana kitu oh dengdek negara buktina tingali koncona anu senang nu dijadikeun pamimpin dulurna si Kang Sadewa pamana Pati Saloti Mondra bibina Gorawangsa Gorawati dijari para pamimpin bari jeung lain ahli dina widangna anu temahna ruksa kabehanana lini rahayat eueuh nu bener tungtungna kaitu politik dinasti nu matak ayeuna di negara Mandura Harja loba nu demo rahayatna minta turun si Kang Sadewa tapi ayeuna rahayat loba anu seber kulantaran anu pokal di paehan anu pokal di karungan anu pokal di cekokan koduh kitu ama nu matak dea oge krisis multidimensi di negara lara tunggara nu kaalaman ku kulawarga anjeun katamah-tamah antaran anjeun disimpen di dieu sabab naon si Kang Sadewa mangsa harita dugi ka ayeuna keur gencar neangan budak kembar salasih hari teh budak bule jeung budak hideung tah da sidik anjeun mah hideung santen siga kades gagan hideungna anu jadi budak bule teh lintang ti tuang raka nyaeta kakrasana anu sarua disumputkeun di padepokan Arga Sunyo keur ngalap ilmu sajajar timalang atuh anjeun boga adi ngaranna teh Mayang Arum anu kiwari disumputkeun di Widara Kandang tah ayeuna cunuk kana waktu ninggang kana mangsa nitih kana wanci nu dipandang mustari anjeun wayahna lain rek usir tapi ama meta anjeun buktikeun karya anu tangtu anjeun pangabisa geus katalaa pangarti geus katalungtik ayeuna moal jadi manfaat jeung dibaktikan ka negeri disebakeun ka negara geus meujeuhna ayeuna bajuang geus ugana sabab naon moal aya nu bakal bisa cinta ka negarana lintang ti bangsana nu matak gedurkeun patriotisme dina diri sing era ku para pejuang baheula dina mangsa nyokot hak kemerdekaan negara dibelaan topati jiwa raga nyawa di palar keselamatan negara jeung bangsa desa eutik anu balik tinggal ngaran kapilempuran ninggalkeun anak pamajikan anak jadi yatim pamajikan jadi rana tapi hasil tina karya eta ngabuahkeun kemerdekaan sok buktikeun ku anjeun aduh timbalan amat timbalan memang kaulah teh bade niat eta aya niat kangge ngejug-jug ke negara Mandura Harja ngebelaan rahayat ngebelaan lemah cai Akang Sadewa tak salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat hawar-hawar beja luar naon
di alun-alun Nagara Mandura Harja teh keur diayakeun saembara. Saembara. Anu jadi jago saembarana teh Pati Saloti Mondra. Ari maksud tujuanana nyata ngagunukeun sangkan manusia teu lalajo ka eta patempatan. Eusi nama sarua nyata budak neangan budak kembar Salasih teh. Jadi teu saeutik jelema-jelema anu perlaya budakna nu hideung nu bule. Kitu? Iya. Malah loba patanangna nu ngiluan. Da kulantaran pangbibitana teh satengah Nagara Mandura Harja di mana lamun geus ngelehkeun Pati Saloti Mondra. Aduh. Kitu geuning eta mantap. Urang ajar mun kitu carana mah. Musik ulah mandi ngahudangkeun macan kersare kitu halus. Jadi sejak amit kaula naon maksudna rek ngiluan saembara lamun kitu sok doa ama bahkan nyerengan ngan inget lamun anjeun boga rasa pinter hirup komo batur hartina teh ulah ngahampangkeun kana pangebisa batur manehna geus boga sistem manehna geus boga trik pang indra jala mata sabab geus sumebar sajagat wayang-wayangan hampir satatar madya desa kulantaran sieuna si Kang Sadewa kulantaran ayana ramalan bakal runtak wibawa kumarana Nagara Mandura Harja dipimpin ku si Kang Sadewa ku budak kembar Salasih nu matak di jero nagara teh saembara di luar teh nyata bibina si Gorawati keur ngincer budak kembar hideung jeung bule. Kitu ama ya. Nu matak lain rek teu nyaah ka hidup tapi rek ngajurung laku ngajab doa. Gerajung gera bebela gera tangtungkeun bandera kamardekaan Nagara Mandura Harja. Geus waktuna nyingkilkeun raksukan kiwa lantengan. Sae ama ngan hayang sesonoan heula ama teh. Sesonoan kumaha ama? Hayang mecah heula kana pangabisa anjeun. Dina usik dina jurus. Bisi aya nu poho itu ieu. Oh, janten urang ka tempat latihan ayeuna. Simpen heula eta keris. Urang usik heula jeung ama. Kitu ama? Iya, sae mangga mah. Iraha ayeuna. Sae mangga. Jadi ayeuna bade hayang nyoba heula pangabisa anjeun. Nepi ka mana pangabisa anjeun? Sok singkil anjeun. Sae ama? Singkil ayeuna ngalawan salira ya. Ulah kagok kulantaran kahalangan ku kolot. Ulah asa-asa. Sae mangga kana rupa kapal salira. Baik. Bades diserang atau nyerang? Cobi. Nah, seri. Halus nawaran nganu harti ngajen. Ngan dina perang, dina gelut, dina usik teu kudu ngomong kitu, aya kahayang deg-deg we. Sae ama moal kalangkung doraka pamikaula neunggel, tarik teuing moal. Ladena mah pek.
ngagiwar ama apaan rancing geus kene Geus kene kolot. luar biasa kolot teh Nya. loh punten ama halus Sae ama ngalamun bieu teh ngalamun kunaon inget we hidup kerbudak harita sabayang we kularnya. baheula mah kaompolan kakiihan ayeuna mah nepi ka kateungeul ama apa nih piwarang teu naon Peh. Wah sok geus ieu kumaha diseret ieu Awas. terus seret deui wah gerakan naon tah eta teh gerakan timbangan Wah, ieu. gerakan takaran timbangan cenah timbangan teh takaran ari timbangan teh nyata nginjem tenaga musuh tadi maneh nyeret ka ditu ku ama teh diantep rek digeblakeun manehna ngenyang digeblakeun ku ama dayak dapan oh eta teh luar biasa wah Awas. waduh wah so kurang wah Wah, gering wah aduh ini naon eta sugar teh bakal kabongohan aya kitu kolot. kade atuh tingali rigig teh cingeus wah aduh tong kagok tong asa-asa dumeka kolot eta teh nya Ger-ger we. jadi deg-deg wae ya ulu itu naon ampun Matlas. sakitu mah aya licikan budak teh Nya. trik kaula amat teu naon halus ngan ama we nyeri ieu hapunten teh ama leuwih teu naon ama rek masak sok mangga mayan oh beakeun rek dikepret ku amanya rek kumaha rek ngelok kumaha kuda kahanap rengkuh sakedik rek halus eta teh gerakan kuyang ngelok nya pan mangsa keur SMP di pasian ku ama Gini. Apel kene tah. kunaon ama rada eungap Sesek ulah. aduh bade ka advent atuh nah teh pilih bade di parios pilih kasakit asma kanceuh deui da sidikat diisan panginten geus sananaon ngan ama bagja kuningali perkembangan diri anjeun kumaha ama halus Sakitu parigel. aya kamajuan ngan nalika engke usik jaga lamun pangijeng musuh ulah make jeung nanyakeun diteungeul atawa neungeul langsung we jadinya keneh jadikeun Nya. aya peluang saeutik teungeul jadi lamun teh mah anjeun aya urusan jeung batur diteungeul sak wae ti kajauhan ngomong kitu teh sarua jeung mere asin ka ucing Mere aba-aba oh kitu iya ilmu takar kaula saya amat ditampi tak geus kitu mah bunga kaset rada regreg. jurus geus katimu pangabisa geus katalaah ieu etang wisuda we keur anjeun amarek mere hadiah ka anjeun Gini. bade masihan kagegelan ieu naon tingali lajeng padmanaba nepak dada anu katuhu Wah. dada mangga cobian ku putra pek
kumaha cakra dina hate so. Dina hate. Cakra gerak pentang eta tunggul gerak pentangkeun anjeun kera tunggul dadak sakala ieu cakra ngaplesat tina panangan Narayana tunggul anu sakit eungna ngabelah dua ku sekera udaksana kagungan Raden Narayana. Tinggali biasa ama Hebat kulanta. tarik geuning eta teh tarik cacak make busur ukur dina hate ieu kumaha kala ngageroanana geroan dina hate Sauran deui. cakra geura mulih deui kana parangan kaula waduh ieu pusaka kuat kanu jeung ngarti Nya. Sanggup. nah aya pusaka ngarti aya nayaga henteu hebat luar biasa panah pusaka nu hebat panah nu linuhu pikeun bajuang kaula nuhun ama kumaha nyimpenna tah neundeuna teh nyata usapkeun kana dada anjeun tapalkeun engke bakal manjing dina sajeroning kulit saluareun daging di dieu ya cobi Ini. Magulan. asup ama ya moal nojos kena usus moal bisi nojos kena jajantung moal Aman atuh. tah di dieu we dina mangsa hayang gentraan cakra tepak dada nu katuhu tepak dada nu katuhu ya ulah wani-wani nepak dada anu kenca nah sabab cakra moal keluar kalakah muter dina awak anjeun engke bakal nyeretkeun getih luhur ka handap anjeun bakal hilang keseimbangan anjeun bakal jadi mabok tah jadi ieu ngagawekeun apik nyaeta waroi sebab apik teh sebagian tina takwa aduh hebat ama Ayaku. eta hiji aya deui nya aya naon tah nah ama masih kembang sagala Sian kembang. bogoh lain bogoh atuh sia teh Lain cinta. naon ieu kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijamawar kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar rupi watakna bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti bisa nyageurkeun jelema anu can waktuna kudu perlaya eta teh ya waduh hebat Ayaku hebat. baik wanjeun kerapake aduh hampir bunuhun laksa ketika bingahan nama tunaon kaula teh pulang tarimana Mulang taman. keun mulang tarimana mah anjeun soleh oge geus di kabungahan keur kolo Katenan atuh. tah ngaran ama Padma Naba Kupi Padma kembang Naba wadah penganggeman kembang cangkok Wijaya Kusuma penganggeman kembang cangkok Wijaya Mawar saha-saha nu boga kembang cangkok eta payus tur pantes boga ngaran nyata Padma Naba jadi anjeun diistenan ku ama ngaran anjeun sajabati Narayana teh ngaran anjeun teh Padma Naba Tuh gini. kanca Lah, kumaha deh? kaulah jadi jang Padma ieu kesangka Jadi cepat. nuhun ama nuhun pisan deui ti eta naon pamungkasna naon ama nyaeta ieu kasakten rek dipaparin ka diri anjeun kasaktian naon Sobi kulan. nyaeta kasaktian Triwikrama Triwikrama ya watakna bisa nyageung saperbala siwi anjeun bakal jadi gunung anakan awak gedean awak ngagedean kumaha maksudna
maneh bakal leuwih gede tibatan ayeuna. Awak anjeun ibarat leungeun 1000, sirah 1000, suku 1000 kali lipat. Tatangkalan anu sakitu jeranggotanana teh bakal sasamet memuncangan anjeun. Aya nu kitu, aya. Aduh. Ayeuna rek dipaparin ka diri anjeun. Sakalian amate. Dina mangsa maparinkeun ieu ilmu, sakalian ama rek balik ka alam kalanggengan. Maksana kumaha mulih ka alam kalanggengan teh kumaha maksana teh? Cobi kulanta. Kase. Tutu kana waktuna ama. Geus ningang kana mangsa lalakun hirup ama samet dieu. Dina mangsa maparin ieu kasaktian. Sakalian ama teh nyata mulang ka alam kalanggengan baris tilar dunya. Aduh. Eta teh kitu ama, ya. Aduh. Ama. Ampun paralun kaula kajen kena kaula teu nampi ieu kasaktian tibatan kaula kedah paturai tur dapa pisah sareng rama guru. Ulah kitu kasep. Geuning kumaha kulan? Geus ugana ieu teh. Geus mangsana. Kaula masih kene sepi ku pangarti tuna kene ku pangabisa tebih kene ngajauhan ilmu anu tangtu. Kasep kaula nu ilmu ti kolot mah geus nyampak. Sok ilmu tungtut dunya siar saha da loba guru anu leuwih tibatan ama. Ulah ukur ama hungkul. Klip disebutna. Beres. Ilmu pangeran mah kasep lamun cai lautan dipake mangsina. Kayu dipake kalamna muarek pimahieun pikeun nyatetkeun ilmu pangeran. Beres. Daya tungtungna. Ieu mah etang-etang amarek berjuang ka diri anjeun sabab anjeun teh hiji jelema pilihan anu engke bakal jadi jelema anu cicing di tengah-tengah masyarakat. Sabab anjeun darah biru. Sabab anjeun teueuh menak, sabab anjeun putra raja. Ampun ama ai kauda kedah ditingkatkeun ku salira masing percaya kana murah asina pangeran. Can siap ama hayang panggih keneh jeung ama timbalan engke jaga bakal panggih deui. Di mana anjeun jeung ama geus mineng panggih hiji mangsa lamun maneh sono ka ama sok setel deui dina elingan anjeun ke bakal baris karekam kejadian ieu jeung nu baheula. Aduh. Sadaya-daya ama ieu cing inget pek gerak pika cinta sakur dipika cinta ku maneh di alam dunya ngan sing inget sakur mika cinta jeung dipika cinta bakal pegat tah ayeuna mangsana mungguh kagungan pangeran moal bisa dipumpang takdir di rodat di pangeran Moal bisa diponah deui papas tian tinu maha kawasa geus ditekadan pangna barudak dibaralikeun ka imahna. Guru-guru geus pada nyaho geus paturai tina sadayana sapun nyere pegat simpai kari ka anjeun ngahaja sakalian maparinan ilmu tarima kalayan kategeran hate maneh wayana jauhan ieu pertempatan amarek mapatkeun ieu kasakten bisi kadupak jaga.